Surijah kurang ajar. Capek kieu aing nirewas. Tepikeun ka di alungan jukut urang tepikeun ka kabeh jukut ditumpukeun ka dieu. Aing tepikeun ka hampir erek ti jongjolong. Untung batu aing mah mun aya batu geus urang meureunnan. Ieu bisa bencenur ku si Surijah. Kadang kanirunya euy ka si neneng teh. Bukan aya batu. Oh, tapi euy mah euy karunya euy sore neng euy sakapeung mah euy. Euy teu kasabaleun jelema teh. Urang mah euy dikhawatirkeun teh euy teu nyamper si Kang Edi urang teh euy. Tapi euy kamangnya sore neng. Padahal ieu teh euy kekeran teh tembus pandang tapi teka tempoy ka mananya si sore neng si Soredi euy. Tuh da tuh tetep tembus pandang ieu teh kekeran teh ieu teh tuh. Tuh. Tapi euy tuh kebun sampe da euy. Duh aing kudu kumaha eta ka si Surijah. Pikeun ka jukut dirukupkeun ka urang kabeh. Jukut jang domba oge. Aing ruas. Ini mah daweuh heula aing di dieu di saung. Ngarinekeun hate ya. Aduh neneng rewas. Kodok si Surijah. Aduh ampura tuh neneng. Sok ngamuk atuh biasa we. Aku mah cuma heureuy atuh neneng. Oh rewas we teh neneng. Rewas, tuh urang teh jantungan sih. Oh rewas. Ampura tuh neneng. Aduh si geulis ngambek. Tuh ngamuk atuh cantikna hilang. Mana tadi urang dirungkupan saku jukut. Atuh ganten aja jeung si Edi atuh. Tanya heula atuh Oh hampura tuh heueuy geulis. Itu cantiknya nanti hilang loh. Jangan marah-marah marah-marah sayang. Cantik-cantik. Orang teh tadi teh ngajak didinya ngabaso. Hayu atuh ngabasah hayu. Hayang ayeuna mah. Aduh ngali maneh tadi. Neneng meni segitunya kamu cantik. Ih, neneng geulis. Nanti kamu cantiknya hilang ke tuh si Edi. Baik si Edi orang geulinya kan nenengnya. Ya. Ih, da geulis. Ih, hayu urang ngabasah. Hayang mau jadi ngabaso. Neneng meni kitu maneh mah. Aya di bageran ku aing kitu sia mah. Da bonganna tadi atuh jadi teu nafsu ngajak ngabasona ge. Ieuh, aing teh cuma heureuy atuh sia teh kita panggil sabaraha minggu teh aing teh. Nirinu ka sia teh neneng. Wah atuh neneng aku kangen kitu lain. Aku prakeun ku atuh geulis. Urang. Atuh geulis. Jangan marah sayang. Eta ku dukut. Aku teh cuma bercanda tuh sayang, cantik. Sok salaman atuh sia ulah kitu-kitu deui. Nanti kamu cantiknya hilang loh. Awas ya mun jaya deui. Kita ngebaso teh yuk. Bung. Awas tuh. Da maneh mah kitu wae da. Mental ka susu ready kan. Apaan duitna geus di neneng atuh. Bismillah tara diberean duit. Waduh sia, ning urang tadi ngomong cenah duitna geus di susu reneng 25 juta penta we cenah. Kan geus dibaikeun. Heula 15 juta. Kamari cikene 25 juta. Ka aing mah teu mere di dinya we. Kadang naon ngajual naon? Domba jeung tanah. Tah, tanah ieu teh geus jadi batur. Dikeun ieu jadi batur. Heeh. Alah geus dijual? Heeh. Sok sia ngaku. Nah, ada ku urang mah teu ngomong si Kang Edi teh. Ngomong manya tadi ngomong ka aing. Eta mah. Ngaku sia 25 bener aing mah teu nampa duit ge. Kamari domba 15 juta. Ayeuna 25 juta. Sok sia ngaku maneh. Teu apal. Waduh. Jah. Hah? Bener dijual tanah teh kebon. Beneran neneng manya maneh teh apa? Aduh si neneng kamari kan 15 juta ku maneh. Engkau urang mah teu nepi duitna sia. Teu nepi kumaha? Maneh pan manehna ngomong ka maneh cenah. Teu apal aing mah. Aing susul Imang Edina yeuh. Hayu atuh. Bisi dibikeun ka awewe lain sia aing mah. Oh, we nu kamari teh un geulis teh orang Cianjur kitu. Bener. Wah, bahaya neng. Saingan ya. Aduh, aing mah urang teh nyawa-nyawa ningali dina HP. Kang Edi sayang. Sia ieu dina HP-na teh. Demi neneng, Urang ini cara mere duit. asuban urang teh dikamanehkeun baru urang nanyakeun. Aing mah. Ayeuna ajulah. Urang susul lah. Kontrol geura balik itu mah belagu.